Toy, budak kemakana. Saha? Si Ebo jeung si Nyenye. Teu nyawa turang ge sare keneh meureun. Pak aku aya kieu sakake keneh. Atuh barudak pagaweana sarare wae kegiatan. Eungap meukeun Toy, nempo kehidupan tak seindah mimpi. Oh bisa jadi. Kedeung calian tuh di Dinda. Oh, atuh kudengan aing kasih dindahulan ya. Oh. Dinda, Mana leh? ke mana? Rek balik. Oh, engke urang ulin ya ka imah mana ya. Soke. Ulah mana masuk minta kopi ka imah orang ge. Moal ka Den, moal minta kopi ieu. Terus arek naon mana ka imah orang? Teu hayang naon ieu Den, teu bang hayang ngobrol jeung mana di imah. Ngobrol-ngobrol doang eta teh. Atuh heueuh. Berat amat udah ngalayanana. Anjay, balaga amat nih Dinda. Mun arek ka imah orang mah bari mau kadaharan be urang tasuk angin ngobrol jeung maneh. Emang mana yang dibawa ke naon Dinda? Teu apal mana orang mah loba duit. Heuh eta teh. Heueuh lah, orang ge gokeng-gokeng ah. Dompetna teu balo wae. Oh, berarti bibir jeung dompet maneh sarua kandelna. Ye, ake mana sok mau biwir teh. Oleh hampura. Ye, orang nyintong ulin kayak imah mana. Kajian asal maneh mau seblak ka imah orang na. Oke, siap. Tebang seblak mah kecil. Ageung asalihin nah. Nyata, kitu atuh karena kurang resep. Kalam jeung asalihin nah. Pasti dibelikeun naon wae ge. Geus salahnya orang rek balik ke sore rek ulin we. Oke, siap bebebku. Sambetut tetep biwir goblok. Aduh. Wah, hate. Salah anjing. Aduh. Anjing salahan wae. Teuy. Heuy. Nah, tukang seblak anu ngeunah di mana? Cek mah seblak. Heeh. Nyawa si aing kerayangan lada-lada teh. Ye, aing geus bakalan ke sia. Terus jeung satu leh. Ngajung bebeb aing atuh. Si Dinda anu baheno jeung beureung nyai. Gantet meulikeun saker aing suwe. Heuh, geus, kayak aing dibalikeun. Tah lawan kitu aing resep leh. Mana duitnya? Ye, geula tukang seblak anu ngeunah di mana? Tuh di ditu, di warung butik seblakna ngeunah. Benar sia teuy. Heuh. Jam sakieu muka nya. Enggeus meureun. Yuk, sia daek teu ka dituna. Meuli seblak lain. Lain kita tutup. Bakungna ame ulah jualan. Suwe, sugante aing kita meuli seblak. Atuh daek teu meulina ka ditu. Daek wae lah aing mah ka dieu keun duitna. Heuh, geus pake duit sia heulan we. Kayak ku aing digantian. Kan urang teu bawa duit leh. Oh, sia mah ulin teh tak mau duit. Ripuh. Da kumaha tuh leh urang mah jelema teu boga. Geus ya bawa dompet aing. Belikeun seblakna kabeh. Jeung tukang dagangna. Jeung wakung-wakungna kabeh bawa ayo. Aina. Abang sukana. Biasa we atuh. Sendal. Tinggalin. Nah, aing munggah dia nya. Ya. Kasih ka dia deui. Kunaon sia bol ngalamun wae. Teu kuna naon ga? Bohong sia, kena masalah meureun. Teu kok ga. Terus sia keur ngalamun teu naon bol. Jadi ieu ga, aing sebenarnya teh bohong si Dinda. Terus Tapi aing bingung, kira-kirana si Dinda bogoheun teh ka aing. bol. Lokos itu dijieun bingung. Tembak we, kege hari manehna bogoheun masih ditarima. Nge tembak-tembak wae mun mahena teu bogoheun kumaha? Ke aing ditolak meureun. Eta mah geus resiko sia bol ditolak mah. Nah, ini lalaki saganteng aing ditolak awewe. Hari sia ngarasa ganteng mah kudu pede lah bol. Heuh nya, moal mungkin si Dinda teu bogoheun ka aing. Heueuh lah, kudu kitu, kudu percaya diri hirup mah bol. Oke lah, kek ku aing ditembak.
gerak tembak si Dinda bisi kaburuk batur. Oh, benernya ulah sampai aing kepilan ku batur. Heeh lah. Apa aing wae aing nembak si Dinda? Heeh lah, geus gitu gerak ka mana si Dinda. Oke lah. Oke. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam. Maneh mit naon? Tanya naon da, dina rek ajakan ulin mun Dinda teh sibuk mah. Ulin ka mana tuh? Kamana we, nu penting bisa ngomong duaan. Sore ngomong mah di dieu we. Atuh ngomong di dieu mah moal enak da. Moal enak kumaha? Geus hayu we, urang bari naik ngomong serius. Oh, hayu atuh. Masya Allah. Sorangan wae mentang-mentang jomblo. Nya sembarangan nyebut jomblo kaing. Ya emang bener kenyataan jomblo. Aing jomblo tapi mau disebut jomblo. Aneh siapa? Atuh teu pantas nya. Beungeut siga dilan kieu disebut jomblo. Gandeng Siapa tengah cairup teh. Emang aya ganteng emang kosia. Beungeut siga cacing sawah. Doh, ku aing lamun lain anak jelema cangkeh mos beurna ku aing. Selau cuy, selau oke. Eta beuweuk manyun pinajisen. Bodoh daripada sia beueur teh dimenyon-menyonkeun ge pinajiseun. Ulah salah. Awen apa bebek aing. Utap ketep wae. Engu teh aing ngedengeun age. Sama percaya ka aing teh. Geblak yo. Seblak, mantap ya. Mantap. Nu aing hiji. Tah sia babakangan. Ieu sakerang. Mam babakangan sia eta. Minta dompetna dinya 1000 deui ka eskeun ka poin beak. Mam tanya duannya apa sih ya? Eta tambahan ditu berak Yang ge. geus eta mam duan. Moal seubeuh atuh deus timang hiji. Geus babakangan tanya di duan. Tah eta beakeun. Deus beak. Mam eta duan geus. Balik ka mana? Kepo sia mah geus eta teh mama ya. Ari ka mana sih belah tunggang ka di? Kepo. Geus tanya mam duan tah eta dilancep dah eta mah tuh. Asik, seblak ya. Non sia juga ka dieu. Kulit amat sih sama tuh Emang sayang. nyahu ulah. Itu segala hayang. Ya hayang lah, ngeunah eta mah bah. Beuh, Mina ke yuk di imah sih di imah. sama di imah tong diagehan geus. Karunya bon. Turun sanguan eta. Ngeunah tah. Emang seblak. Nah di sanguan. Oh, yang ngeunah bego. Naon geus ke mamah urang Karunya. Pelit satu ya. Mantap lah yang beb aing. Aduh seungitna geus aing teh mana heula.
ge. Itu si Dinda. Oh bener si Dinda. Mana lah? Kayak kenaon di dia. Nungguan si Jamit. Kok nungguin si Jamit. Si Jamit keur meuli cai. Akhir mana? Pan orang geus ngomong. Geus ke imah mana? Iya, orang segala mas seblak. Nyaleh orang poho. Duh, geus orang balik ayo. Dang. Ayo. Woi, siap belatung nangka, di mau kemana si Dinda? Udah mau kina. Ku aing si Dinda dibawa balik. Geus ngobrolna di dieu we ulah di imah. Aduh, itu endah tuh ngobrol aya tembok Cina mah. Tapi orang rek ngobrol serius, mantap ngajak Dinda ge. Ngajak teh serius cenah. Naon siap belatung nangka? Mau rek ngobrol naon sih, Mit? Tuh mal enak ngobrol deket si belatung nangka mah. Emang ada ngomong naon sih? Nyawa tuh. Coba yang ada yang ngomong serius teh. Nah, ayeuna mah disaksian si belatung nangka bahwa orang bawa ka Dinda. Oh nih ya, nembak yang berbalik. Cih, sia nyambung wae kos listrik. Bisa ngajawab, Mit. Dinda bingung. Cai lah. Geus met kudu peka. Mun awewena tuh bisa ngejawab. Nanti awewena teu bogoheun pasia. Alias manehna kaeun tes ngolakna. Santai siap belatung nangka. Akhir dibijaan ku bos tutut teh. Emang gitu dah. Mit, maaf ya, Mit bisa narima Jamit. Sakitnya di mana? Di sini ya. Aina orang ganti kayak ngomong serius sama ne. Sebenarnya orang bogoh sama ne. Mana serius leh, cerita nanti mana nembak orang. Oh, atuh serius. Atau mana mah nembak teh romantis na. Teh romantis ge kajen dak. Nu penting hatena lembut, tulus, cinta, lope, mencintai kamu Dinda. Kumaha deh tuh Dinda, jadi kabogoh orang. Dijamin bahagia dunia akhirat. Leh orang naik. Kumaha orang tuh ngadenge. Leh orang naik dari kabogo mana? Ya, sebelah spesial buat Dinda. Mak, njam ke kabogoh, Mak.